wajib bagi seluruh muslim anu nganingalkeun salat tanpa udzur menggunakan seluruh waktu yang ia miliki untuk fokus dipakai ngodoan salat. Maklumatun kang maklum kang den weruhi minad dini saking agama bidarurati kalawan pasti payak puru mongko kupur sopo jahiduha wong kang inkar salat. Naon nu ngaran salat? Iya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamah bitaslim. Salat teh pirang-pirang ucapan jeung pagawean nu taktu, aya Fatihah, aya takbir, aya tasyahud, eta aqwal ucapan. Wa af'alun pagawean aya nantuk, aya ruku, aya i'tidal, aya sujud, aya diuk, eta apa? Eta kan aqwal wa af'al makhsusah. Utang tuh Fatihah pentaktu kudu Fatihah. Berarti teh aqwal taktu teh kudu Fatihah. Kudu maca takbir. Kudu maca takbir berarti kawal anu taktu. Kudu rukuna kieu, salat rukuna kieu, kudu itidal teh kieu, kudu sujud teh kieu. Itu kan af'al maksusoh. Ucapan jeung pagawean anu taktu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam nu kitu ngaranna salat. Ceuk salat. Wal mafrudatul ainiyah salat fardu ain dina sapoe sapeuting aya 5 kali maklum. Terus maklumnya. Sapoe sapeuting aya 5 kali maklum. Makanya di dieu disebut lagi maklumatun minad din, maklum tina agama. Bidarurati kalawan pasti. Naon maksudna maklumatun minad din bidarurah? Siapa sih orang Islam yang enggak tahu salat itu siapa? Ada nggak orang Islam nggak tahu sholat? Ada? Ya ada, pasti taunya. Orang Islam pasti tahu ngaran sholat. Orang Islam pastinya, oh yang sholat wajib, pasti itu. Itu maklumatun minaddin bidarurah. Sesuatu yang sudah pasti dari agama, nggak boleh diingkari. Oleh karena gak boleh diingkari, fayaqulu jahiduha. Orang yang ingkar salat kufur. Coba tinggali dina tong luhur ting sulamu taupek ya dina bab riddah. Salah satu penyebab seseorang menjadi murtad, keluar dina agama Islam, wal nyadzubillah, itu adalah inkar karena sesuatu anu memang maklumah minaddin bidur. Tong boroning orang Islam non muslim pun tahu yang di Islam teh aya salat. Ngomong bener. Jadi maklumna sebenarnya maklum lintas agama salat. Tidak sebatas Islam unggul. Kita tidak berbicara agama lain. Ketika sesuatu itu menjadi maklum minad bin bidarurah, kudu diyakini. Ketika inkar, fayakfuru jahid. Karena ada masalah-masalah anu henteu maklum. Artinya yang taunya itu orang tertentu saja, tidak semua orang muslim. Nu nyaona ngan ajengan unggul. Nu nyaona ngan ulama unggul, nu nyaona santri unggul. Jelema umum mah teu pastinya. Tanu kitu lain maklumah minaddin bidarurah, teu pastinya. Hanya orang tertentu. Sehingga kusabab teu pasti, teu maklum minaddin bidarurah, ketika ada orang awam mengingkari hal itu, maka tidak menjadi kufur. Yang menjadi
Jadi salah satu yang mengkufurkan, salah satunya itu adalah inkar, mengingkari karena sesuatu hal yang telah ijma. Halal pun perkara haram, haram pun perkara halal. Jika naib tukang kawinkeun itu kufur tuh. Kan ngahalalkeun haram. Naib nu ngasok kawinkeun, nu tadina haram awewe kawinkeun we. Jadi halal. Berarti naib kufur. Ngahalalkeun perkara lain eta mah, lain gitu. Hukum eta mah. Proses eta mah ngahalalkeun proses lain hukum eta mah. Anu aneh deui abdi kantos di kalangan aspek gulu, aspek anti speaker di dia mah daerah. Anti speaker yang ekstrim tapi ya. Yang ekstrim. Pada acara Wahabi itu ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim ya seperti Muhammadiyah, itu tidak ekstrim. Masih bisa toleran, masih bisa berdampingan dengan NU. Golongan yang mengharamkan speaker itu ada yang gulu, yang ekstrim. Abdi kantos namu di daerah Gekbrong. Di daerah Gekbrong kantos namu ka hiji ajengan wadah gitu Bali, lain baliho di kacaan teh di gura tulisanan wa mimma yuqtiul Islam isti'malu mukabbiri sawat ajir. Itu aspek ekstrim ya. Wajib diperangan wa aing tuh. Lah ya, ekstrim atuh eta. Wa mimma yuqtiul Islam isti'malu mukabbiri sawat. Termasuk anu matak mutuskeun tina agama Islam adalah menggunakan pengeras suara. Komo ngaji online, wah geus panghanap murtad gitu. Aduh, atuh ngagebeg abdi nombona oge. Kantos ku abdi ditaroskeun melalui seseorang, jawabna teh gitu. Salah satu nu matak murtadkeun teh ngahalalkeun perkara haram. Yai matak ayeuna make speaker oke bari pake ngaji berarti geus nekadkeun yen speaker teh halal padahal speaker haram jeung manehanana berarti nekadkeun perkara anu ngahalalkeun perkara anu haram ngahalalkeun perkara anu haram hukumna murtad ari si eta bejakeun haram anu mujma' alaih kitu tuluykeun kumaha eta halal mujma' alaih diharamkeun, haram mujma' alaih dihalalkeun, kufur. Speaker mah lain ayeuna masalah mujma' boro-boro mujma' alaih hanya golongan minoritas di Cianjur wungkul. Aing balik di Jawa Timur kaget ngadeng anu haramkeun na gede. Nah balik ka jadi riweuh urusan speaker itu gitu pabadag-badag teh. Aduh, eta ikut bae. Telat. Kalau tidak mau pakai speaker silahkan. Saya tidak akan nyarang. Masalah rek makar itu masa bodoh teh teuing. Speaker. Kan ketika berbicara hukum, palaika bid dalil, hayu kita duduk bersama. Jok dalilna kaluarkeun. Da moal jauh kitab nage opat. Maklumatun nafi'ah wa idul asasiyah. Terus nan. Lain maklumat. Siapa ngomong. Kitab maklumatun nabiah waidul asasiyah naon itu aya di talbisu iblis bari talbisu iblis nu ti Wahabi nu disebut babar terus naon deui hiji deui poho deui dalil bae jauh teh dinya terus diapalkeun ku aing dalil sogah ngelayanana gas haramna naon pakai speaker. Tah nyata gitu kunci Inggris deui wae naon teh kudu bid'atin dolalah we. Oba di Jambang tanu ngaramkeun speaker. Aduh panak teh oba teh. Kade aya mata-mata. Ya terus kayak itu kadieu sok itu kadieu keula masih kena pemanasan. Sok mangga bade ngarokok. Tuluh.
Nabiatun ka mana ya? Fayakfuru jahiduha. Jadi ngaran-ngaran mengingkari anu hal anu maklumah minad din bidarurah itu kufur. Walam tajtamilan ora kumpul opo hadihil khomsu iki salat 5 ligweri nabiyina kedua liya nabi kita rupane Muhammadin Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furidot landen pardukeun opo salat Lailatul Isra ing dalam peuting Isra Mi'raj ba'da nubuwati ing dalam sause kenabian di asri sinin wa salasati ashur kalawan 10 tahun 3 bulan. Lailata sab'in ing dalam peuting 7 wa isrina lan 27 min Rajab saking bulan Rajab. Walam tajib lan ora wajib opo subuh yaumi tilkal lailati subuh poe eta peuting subuh dino mengkono bengi di adamil ilmi krono ora onone weruh bi kaifiyatiha kalawan juklak juknis salat petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis kaifiyah pertingkahnya salat. Maklumnya sok minang rajaban komo yang mendekat tinggalin lagi mau balik gungkul minimal calon dekat tempo pasirin mah dekat tempo rada salumuran balik ka ieu mah teh mau jadi kiai naon sabab kiai nu kolot ieu mah aya keneh tungguan paeh kiai di lemur karek wani balik lamun balik mah bakal aya saingan tepang dolim-dolimna jelema mah sabar mah santri nah make pang dolimna santri ngaduakeun tereh paeh ka kiai anu kolot mah di lemur sabaraha kali ditanya anu teh geus balik we umur sabaraha 27 can balik mah aya keneh cenah Kang ngajengan sepuh cenah. Kelakuan santri. Nah, di dieu ge loba nu geus jadi kiai dieu mah. Di dieu jadi santri sote loba saingan dieu mah nama duh suur buya mama unggul eta gagah teh. Di dieu we tawadu teh. Tara mawa duit. Lain dah, geus maklum tadi dina Isra Mi'raj diwajibkeun anak salat teh. We Isra Mi'raj sebelum subuh sudah membawa SK wajib salat. Jadi memeh subuh tos di bumi deui Kang Jang. Tos we dina Isra Mi'raj SK wajib salat sudah didapat, sudah keluar, sudah ditandatangani peminangkana lamun secara administrasi. Kadeh deui tekankeun Allah nanda tangan Asia masuk nana teh. Kepanain malu mah diplesetkeun diedit teh mocok olitisom Allah nanda tangan SK guys. Walam tajib subuh SK sudah didapat tapi subuh eta can wajib. Karena apa? Walaupun SK sudah turun tapi juklak juknisnya belum turun. Belum diketahui. Can terangan Kanjeng Nabi kumaha tepan subuh teh. Karek keluar SK unggul tapi rincian juknisnya belum ada. Nah, belajarnya baru diajarkan ku Malak Jibril berjamaah nyata dimulai dari salat duhur. Makanya nanti di depan pas dina terangkan salat duhur kenapa? Salat duhur disebut si duhur karena duhur itu termasuk awwalu salatin tuharat. Karena termasuk awal salat anu pertama dohir anu pertama katingali di salat duhur sawih natina Isra Mi'raj. Nah ini maksudnya subuh yaumi tilkal lailah.
Innama tajibu pastine wajib opo al maktubatu salat fardu ai shalawatul khamsu tegese pirang-pirang salat kang 5 ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam mukallafin kang mukallaf ai baligin tegese kang baleg akilin kang anduene akal rupane zakarin lalaki au ghairihi atawa lian zakar tohirin kang wajibna sholat fardu hanya bagi orang muslim mukallaf. Muslim mukallaf tegasna mukallaf baleg tur berakal. Unggal puasa aya we nu nanya Kang cenah abdi teh gaduh aki tos pikun teu saum cenah kumaha kedah dipijahan eta aya anu nanya. Salat jeung puasa teh dua kewajiban hanya untuk mukallaf. Orang pikun itu enggak mukallaf. Make kudu riweuh dipijah. Jelema pikun mah jiga budak. Jelema pikun mah jiga nu gelo. Teu akal. Jadi teu kudu dipikiran dipijah. Ari eta cenah Kang Pandina bab puasa ninganan aya dua jalma di mana teu wajib puasa, nu wajibna teh sapoe ngaluarkeun sakmud. Siapa itu? Orang yang tidak mampu puasa nyaeta jalma anu gering, anu layur jaburu, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan tua renta di mana kondisi tubuhnya geus ngalakai jika baralak gitu tapi hirup geus teu mampu untuk dibawa puasa, maka orang tersebut orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang tua renta bahasanya haromin sok diartikeun haromin teh naon bahasa Sunda pikun eta oge sami teu kewajiban puasa, kewajibanana per hari ngaluarkeun samud. Kade haromin teh lain pikun. Haromin pikun. Jangan diartikan haromin itu pikun teu inget nanaon hilang akal lain. Haromin itu tua renta. Aki-aki kolot ngalakai tinggal kulit pembungkus tulang boro-boro dibawa puasa. Di bawah teu puasa oge awakna geus siga rongkong gitu. Tapi eling sadar berakal. Nah, kakek-kakek tua renta yang seperti itu tidak kataklif wajib puasa. Naon kataklifna batur paruasa manehanana mah daangan ngaluarkeun samud sapoe. Dah jog-jog teu wajib puasa. Teu wajib dikodoan. Lamun teh mah pas awal mah kejog-jog deui eta aki-aki teh. Aki-aki sarua jeung jalma anu gering anu teu aya harapan sembuh. Jalma gering anu eueuh harapan sembuh. Karena jalma gering anu tidak ada harapan sembuh sama dengan kakek-kakek yang tidak ada harapan untuk muda kembali. Teu wajib puasa. Bener-bener teu wajib. Kewajiban anak sapoe samud, tapi tetap koridornya mukallaf, tetap dia berakal, sehingga jangan kemudian diartikan orang pikun teu wajib. Orang pikun maksudna pikun anu geus teu inget naon geus teu eling, ka incuna ge geus teu wawuhun, ka anakna geus teu wawuhun, ditanya ku pamajikan saha maneh teu wawuh berarti kan. Aya nu kitu mah nya teu wajib, teu wajib puasa nu gelo ya bersih. Itu mukallaf. Jadi haram dirinya tong diartikeun pikun. Diartikeun naon? Tua renta geus ngalakai juga baralak kitu lah geus kayak ngartikeun aku. Bener-bener lansia. Obat teh nu salah paham gitu teh. Nyata nu karek sakali teh ngaji muyeuna teh sapaham salah paham. Kareret tadi ge magrib bayan sami Allah liman hamidah sidaqah pernah karek sabalik. Subuh bakal moal coba. Naon sababna hayang disebut ku 10 balik. Wah,
Tapi aku kurang itu sholat yuk kalau kamu lebih parah ya. Paham. Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya memang memahami ada hal-hal lembut anu diperlukan enak orang berulang kali ngaji. Banyak jebakan ngaji kita loba jebakan. Salah sayidina jebakan, salah sayidina ada jebakan. Buka. Beres ngaji ya di kobong, neangan santri kamu pimin mun teu mawa. Buka. Salah sayidina jebakan. Dina Fathul Qorib, Sarah Bajuri, bab nikah. Dina bab muharramatin nikah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikah. Coba bayangkan. Lamun ayeuna henteu pengalaman, Anda bakal menfatwakan dengan kaul sesat. Bajuri bab muharramatin nikah. Awewe nu haram dikawin teh terbagi menjadi dua bagian dina bajurina. Aya haram nate haram zati, memang zatiyahnya haram ditikah. Inung, lanceuk, adi, bibi, ini ada ngawin ini. Eta mah haram zatiyah ala takbid saumur umur haram. Aya deui haram nate haram aridi. Haram karena ada sesuatu hal yang baru. Ketika aridi mah bisa hilang, ketika hilang aridinya berarti menjadi halal ditikah. Contohna naon? Dicontohkeun dina baju ditinggali. Ka ihramin. Awewe keur ihram haram di kawin. Atau lalakina nu keur ihram. Atau walina nu keur ihram. Haram di kawin. Awewe. Wahaidin. Buka bajuri buka. Kaih jika ihram, awewe keur ihram haram di kawin. Wahaidin, erek kumaha? Awewe keur head haram di kawin, teu sah. Bakal kitu dirinya matwakeun. Sok saya ajak Anda untuk belajar meneliti. Hijina jeung ihram, ka ihramin wahaidin. Bahkan dina kitab Iqna wa saumin. Awewe keur puasa haram dikawin teu sah. Era kumaha eta ngartikeun. Padahal uing dua anak keur head dua anak. Antak penasaran nu katilu teh lain naon hayang ngalaman anu teu keur head. Teu ngalaman MP hiji bisa dua-dua aduh. Lupa. MP5 we jeung MP3. Itu pernah dipatwakan oleh sebagian aspikiyin. Ya. Di daerah Maleber, dina acara muludan. Kenapa saya tahu? Karena ke waktu acara pengajian, kanang sapi itu, mangawai, butuh nama makanang sapi. Telepon ke abdi puting-puting, kang cenah abdi teh keur acara muludan. Balik nama ada cenah caket akal di golongan itu. Bingung cenah kang rame. Ieu dina keur muludan. Awewe keur head haram teu sah kawinna kudu dibalikan deui. Ilmu, jangan abdi mah jadi ilmu. Misalnya, bener ya teh, ngaluarkeun dalil cenah kang, aduh. Dina naon dalilna? Bajuri cenah kang. Babdi ditinggali ge bener cenah kang aya ka ihramin wahaidin. Kan abdi jadi penasaran. Buka. Euy. Ka ihramin wahaidin. Bingung abdi. Aduh. Mangganing uing sadua-dua masalahna keur heduanana. Ya aku kudu balikan deui. Ya kumaha? Nu hiji geus 17 tahun, nu hiji karek 3 tahun ya kumaha? Terus dibulak-balik. Nanyakeun ka dieu tu eueuh nu ngajawab, nanyakeun ka dieu ngajawab dina hiji waktu teh pasaran asbah wan nadzair. Kantos pasaran asbah wan nadzair. Kapanggih jawaban dina asbah wan nadzair.
pohon deui halamanana. Kan lamun aya nu nyeret bari aya amplopan bakal kapanggih biasana. Kali-kali atuh teh ulah mubalik wae ngomong begitu. Ai kitu mah Kang sok aya nu nanya, bari nanya tadi dina inbox teh apa lelet. Kang cenah hapunten aya pertarosan. Jawab gua. Kang ieu teh da cenah bade ngari hoyong sareng referensina atara dibalas kadua kali. Naon sababna? Geunaheun teuing hoyong jawab nya referensina, kirim kuotahan teu. Geunah teuing. Lain masalah kaririman ya, lain masalah kabeli keneh nya naon aku ngerakeun nu menta kuota pamajikan dua menta kena gua jajalu kuota nah di sia teu mikir. Lain gitu. Saya lagi mendidik santri agar tidak malas. Kalamun ku abdi tuman dijawab tuh tuman disukan aya masalah nanya deui. Jadi manehna nu gagah asa dihareupeun batur, teu nanya ka aing, aya aing di amplopna ka manehna pan rugi beurna. Maksudna licik, abdi keur ngajarkeun teu licik. Lain butuh. Keur ngajarkeun teu licik. Kapanggih dina asbab nazar. Bener bahwa awewe haram teu sah dikawin dina kaayaan bener. Awas saya sing anu ngedit aing malina can beres ya can beres. Bener asieun di kateteun ka dieu bahaya ngan eta teh khusus bagi wanita amat. Kang beda amat jeung awewe merdeka. Oh, masalah deui wae itu. Laki-laki salah satu syarat laki-laki menikahi wanita amat. Laki-laki merdeka, budak. Enggak boleh menikahi wanita amat, harus wanita merdeka kecuali ada alasan. Satu, khaufil anat. Sieun zina geus teu kuat, geus pangsem ngagayot ka handap. Sabun geus beak 2 botol. Anu teu ngabatalkeun puasa teh ceuk minhum. Wanani dihaja teu ngabatalkeun puasa. Aduh. Awal Al-Albani coba deh. Hiji khaufil anak. Itu paling. Kedua, tidak ada wanita merdeka. Atau aya kan eueuh nu daekeun. Atau aya nu daekeun ngan teu mampu mayar mas kawin. Aya lalaki beungeut banget rangsak. Hancur bebeakan nu bener. Nepikeun ka awewe teh ditanyaan teh langsung amit-amit baid abu ka ituna. Eueuh nu daekeun. Ari kaayaan iman teu pati kuat, imin terlalu kuat. Ya, alternatif baru boleh apa? Berarti laki-laki merdeka menikahi amat itu dalam keadaan darurat daripada zina. Berarti menikahi wanita amat tujuannya adalah menghindari zina. Benar? Dah deal masuk. Amatna kerhen. Tujuan amatnya menghindari zina. Namun amatna kerhen. Emang ngawin amat jadi solusi? Ai kawin teh meureunan hayang nyolok. Duh, hode live euy. Hampura eta follower hampura. Kudu rada disaring biasana mah lain kieu ieu rada disaring ya teh. Masalahna. Kayak itu. Amat tuh masalahnya amat. Berarti kalau amatnya dalam keadaan menikahi amat bukan tujuan untuk menghindari zinanya itu tidak tercapai. Rek naon kawin oke dipakai ke bisa moal. Dipakai ke moal. Bisa. Berarti nikah nah lain untuk menghindari zina, da make ke moal bisa oleh ya tidak.
sah ngawin wewe kaayaan head, dan itu haramnya haram aridi, itu berlaku untuk wanita amat moal kapangih lamun pengalaman 10 kali macam itu. Oh cenah Kang aya abdi ayeuna cenah nemeh sakali pasaran dengan depan ku aing di mejaan beneran ya. Nah ini maksudnya pengalaman ya itu. Pengalaman. Karena bayangkeun we ayeuna 10 kali pasaran biak sabaraha duit. Namun sekali pasaran anggap 1 juta ujung cek bunga kongkos gitu. 10 kali 10 juta. Ayeuna karek sakali geus kapangih. Daek mayar duit sekali pasaran itu. Aya sia. Wah, sok nanaon teu deui mah. Tong dianggap dulu can. Gas leuikeun. Nah. Mana bieu teu ka mana? Tohirinnya. Oh iya dah. Zakarin au ghairihi. Salat teh wajib ka muslim mukallaf tegasna balik berakal zakarin au ghairi. Rek lalaki atau lian lalaki. Untung bahasana au ghairi. Amun bahasana lalaki au unsa lalaki awewe atau awewe bencong teu ka bawah. Tambahan deui zakarin au unsa au khunsa berarti lalaki awewe bencong. Di Vietnam jenis kelamin itu ada 18. Lah iya ketika dibahasakan zakarin au ghairihi maka 18 jenis kelamin itu masuk. Kabeh wajib. Aya lady boy. Lady boy. Apa lady boy itu? Kan? Lady boy teh lamun di Jawa Timur mah Meril. Lady boy itu. Aduh. Geus eta bahasa sorangan gara itu. Nu penting rek lalaki rek lian lalaki, wajib salat. Nu penting muslim mukallaf. Tahirin suci tina head, suci tina nipas. Jero deui we masalah head nipas. Pala tajibu mongko ora wajib opo salat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli. Wasobiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong edan wa mubna aleh lan wong sakalor wasakron lan wong mendem. Bila ta'adin kalawan tanpa pepeko li adami taklifihim krono ora anane den perdine kabeh. Wala ala haidin lan ora ing atase wadon head wa nufasa lan wadon nipas li adami sihati akrono ora ono nesahe salat min huma saking haid jeung nufasa. Wala kodo alan ora ono kodo iku mawjud alaihi ma ing atase haid jeung nufasa bal tajibu balik wajib opo salat ala murtadin ing atase wong murtad wa muta'addin lan wong kang popeko bisa karin kalawan mendem. Teu wajib salat ka kafir asli, budak leutik, jalma gelo, mugma aleh, sakron tanpa taledor, awewe head, awewe nifas. Ini disebut sebagai mawani mussolat, mawani mussolat atau mufrodna mani mussolat, perkara anu nyegah karena sholat. Lain head bungkul dibahas di nabab head, padahal lain head bungkul. Contoh ngomong-ngomong masalah mani mussolat, kan di dia teu wajib sholat ka jalma anu head jeung nu lainna ieu. Karena head termasuk mani mussolat, masuk mugma aleh sakron jeung sajaba. Ngan pada praktekna yang berkaitan dengan masalah head itu lumayan agak rumit, terutama ketika wanita mengalami
istihadah kan dibahas dina palebah babna insyaallah kan moal sedetil Sariratun Nisa. Teu salatna awewe head, teu salatna awewe nifas sarua ganyaran jeung salatna jalma nu suci. Jadi awewe anda keur head teu salat, teu salatna anda itu sama ganyaran ketika anda suci melakukan salat. Karena keduanya ngalaksanakeun kewajiban. Karena keduanya ngalaksanakeun parentah. Ninggalkeun pangharaman ya berarti melakukan kewajiban. Karena ninggalkeun pangharaman hukumna wajib. Jika amar ma'ruf nahi munkar. Dengan catatan asal awewe nu head teu salatna teh lain akur jeung hawa nafsu, tapi teu salatna karena dilarang ku agama. Anapun lamun ayeuna awewe keur mah keur kedua datang mah head sik euy. Aya teu meunang atuh mah munah teuing. Jiga jalma ayeuna teu udud meunang padilah tina tarkul makruh itu menang padilah, tapi teu ududna karena teu gablok duit mah keheulaan. Nah, da kaciri da kayak gitu. Aya anyar, ayeuna anyar karek sapeuting. Mulai enak 2 minggu, mulai enak orang kan udah mulai kita aya nu ngadurukan bako hoho biar biasa. Biasa. Jadi ya, intina nawan intina mah apapun yang kita lakukan, baik itu tarku ataupun fi'lu, meninggalkan sholat atau melakukan sholat, semua atas semata-mata adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tengah laksanakan sholat ketika haid, ijtinabu nawahi. Ngalaksanakan sholat ketika suci, imtithalu awamir. Anut kana parentah. Rek imtithalu awamir, ijtinabu nawahi, yaitu bagian dari takwa. Sama saja levelnya sama saja kan hampir jarang orang meninggalkan ibadah karena Allah hampir jarang, rata-rata karena nafsu. Lebaran haram puasa diganyar tuh puasa na ente lebaran diganyar tuh jarang nu meunang ganyaran cek abdi naon sababna da memang di kamar ge hayang geura angeusan puasa teh. Jadi teu puasana Anda di hari lebaran bukan ijtinabu nawahi tapi akur jeung nafsu. Akur jeung nafsu. Ikhlas nya akur jeung kahaya. Banyak ibadah anu ikhlas bari akur jeung kahaya. Salah satu seperti yang di dalam Facebook saya itu kan di bawahnya statusnya sunnah terindah itu sunnah terindah poligami. Ganyaran nya akur jeung kahaya. 99 dari 100 laki-laki setuju dengan poligami. Aya hiji nu teu setuju. 99 dari 100 wanita tidak setuju dengan poligami. Aya hiji nu hayang ngendip kawin. Tok lah. Atos diterangkeun ku Buya Uci. Teranganana moal dibejakeun teu abdi bisa pajarkeun provokator. Di poe kiamat dengekeun awewe di poe kiamat perbedaan lalaki nu nyandu jeung anu teu nyandu level ibadahna sarua takwana saruanya kan saurang mah nyandu saurang mah teu asup ka surgana 500 tahun beda heula ke dunya dekekeun itu rawe aja di YouTube Buya Uci guys. Benar kok abdi ditinggalin bener. Jadi engkata gitu, amang boga pamajikan. Abdi boga pamajikan 2. Heula abdi. Kata pamajikan amang ngaradat di kiamat teh ka didinya. Da sialin mah. Awewe maneh teh bakal gitu kan kiamat. Deuleu cenah akang oge tuh nyanu mah geus ka surga aya urang 500 tahun deui.
Nah, amang mung elek-elek pan kusia lain ulah eta nyai. Bakal gitu amang teh katanya mah teh. Geus sok eta rasakeun. Oke udah ngalaman kabeh lagi kiamat kepanggih ka kiamat teh, Pak. Cek awewe na teh. Nah, akang atuh da sia teh lalaki. Nika eueuh kawani tinganan. Pan manehna ge sok punung sok jamudud atuh Kang wajar we punung saeutik mah alin maksakeun didegung-degung hulu sia teh kata ku pamajikan. Tek ridho gitu didegung-degung gitu. Ayo, ridho mah. Ridho mah. Tetapi anu nyanungna adil. Anu teu adil, aduh. Bicara masalah adil, jangan pernah Anda mengaku mengklaim bahwa saya orang adil sebelum Anda melakukan poligami. Serius, saking wehesna adil. Seperti dawuhan Rasul, jangan pernah Anda mengaku orang jujur sebelum Anda jadi pedagang. Kenapa? Karena seorang pedagang jujur sangat sulit. Nggak bohong wae tukang dagang. Nggak bohong wae. Kaku mah. Aya wae nggak bohong nanya. Masalah seeutik jeung loba eta mah. Ini aya wae. Aya. Mau dagang online katipu deui. Nak kawin. Aya wae. Nggak bohong nanti. Dan udah ada diapkeun supaya laku awewe. Mohon dibumbuan ku mitohana. Panggil ku calon mitoha. Jang ka dieu. Aya ujang teh serius cenah ka budak bapak teh. Aya geus serius geus pada bogoh mah gerak kawin. Ceuk mitohaeun. Jawab ku lalaki nyata Pak sanes teu karep teh ngan teu acan gaduh padamelan. Boro ieu teh acan ai karep mah karep ngan ieu teh kumaha da abdi teu acan gaduh damel teu acan gaduh pausaha. Ceuk pimitohan teh. Ah, masalah nu kitu mah tanggung jawab bapak. Cenah, waduh sing tong percaya mun abejan. Eta politik kolot budakna hayang geura laku, hayang geura leupas tanggung jawab. Kamu pimitoheun ngomong kitu 88% wadul. Beres dikawin, langsung ngomong isukna. Ada meureunana jang cenah bapak mah da meureunana tos teu ngagaduh-gaduh deui. Ayeuna mah meureun tos kawajiban ugang mangga we di kitu di kieu oge geus di kamari. Di kamari mah tanggung jawab aing. Benar mitoha gitu. Yes, tungtung naten tadina ngaji jadi usaha. Tadina getol ibadah tungtung nate jadi katoler-toler. Naon sababna didedet-dedet ku mitoha. Jadi maraban anak batur. Gas seuleukkeun sok itu ka dieu. Mana bieu teh mana? Wayuk talulan den pateni den bunuh ayeul muslimu tegese wong Islam. Sopo al muslim wong Islam ayeul mukallafu tegese kang mukallaf. Atau hiru kang suci haddan krono had eksekusi. Hukuman bidorbi unukihi kalawan menggal gulu nesi tarikus salat tulis. Muslim tarikus salat. In akhrajaha lamun ngetoaken sapa tariku salat ing salat ayul maktubah tegese salat fardu amidan halekang nejo an waktu jam'in saking waktu jama laha kedue maktubah ing kana lamun ono sapa si muslim tarikus salat iku kaslan aras-arasan kedul maktiko diwujubiha ing dalam sertane nekadkeun wajibe salat maktubah ilam yatub lamun ora tobat sapa si muslim tarikus salat ba'dal istitabati ing dalam sause den jaluk tobat wa ala nadbil istitabati lan ing atase sunnah jaluk tobat layat manu ora nempuhi sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man ing muslim tarikus salat qabla taubati ing dalam sadurunge tobat lakinnahu tetapi man iku ya samu dosa sapa man wayuk talulan den bunuh sapa si muslim sapa si tarikus salat tong make muslim kufron muslim asalna mah garing make muslim kan asalna murid karena bakal jadi kafir
tariku salat we wayuk talulan dan bunuh sapa tariku salat kufron krana kufur intarokaha lamun ninggal sapa si tarik ing salat jahidan halekan inkar wujubaha ing wajibe salat fala yugsalu mongko ora den adusan sapa si tarik wala yusallalan ora den salatan sapa alaihi ngatasé tarikus salat. Cek tadi bahwa sholat teh wajib ala kulli muslimin mukallaf. Wajib. Nepikeun kan saking wajib-wajibna sholat karena sholat adalah identitas seorang muslim. Lamun teh mah jalma muslim mukallaf nu tadi nu kawajiban sholat teh ninggalkeun sholat secara sengaja maka wajib dibunuh paehan dipenggal beheungna tutup sabet in akhrajaha an waqti jam'in lamun ngaluarkeun salat tina waktu jama' jalma ninggalkeun salat duhur nepikeun ka asup magrib paehan waktu magrib jalma ninggalkeun salat magrib nepikeun ka dur subuh can dikodoan keneh paehan subuh jalma ninggalkeun waktu subuh begitu meletek panon poe teu kudu nungguan lohor paehan jam 7 namun ieu dilakukeun mupasirin 50% beak sih antu ayo mupasirin mupasirin mah lain ninggalkeun salat amidan lain ngahaja kaboboan weungina tos ibadah weungina tos ibadah kaboboan mah tuh kaboboan ieu mah ngahaja beunta molotot di jam 4 tarateun ka jam 7 molotot salat teh gitu aya molor mah nya kumaha in akhrajaha amidan aja an waktu jamnya berbicara waktu jam ketika berbicara an waktu jamin ini hanya berlaku untuk duhur dan maghrib duhur jeung maghrib kumpul karena bicaranya jamana jamat akhir jaman ninggalkeun salat duhur nepikeun ka dur asar aja bicara kan kedul nepikeun ka asup asar can wajib dipayah kenapa karena asar adalah masih waktu duhur sekalipun dalam satu situasi yaitu dalam bab jamak takhir dalam bab jamak takhir bisa kan kita dengan sengaja duhur di waktu dilaksanakan di waktu asar bukan kodok ketika kita dalam perjalanan sholat duhur bisa dilakukan di waktu asar statusnya kodok bukan kodok ketika bukan kodok nungaran kodok ngalaksanakeun sholat di luar waktu jamak takhir kodok lain padahal sholat duhur dilaksanakan di waktu asar berarti waktu asar teh masih disebut waktu duhur dalam konteks jamak waktu duhur adalah waktu asar dalam konteks jamak oleh karena waktu asar masih keneh waktu duhur dalam satu situasi yaitu jamak takhir makanya asar tong kadipae dur maghrib can kodok duhur keneh karek maghrib bae jadi pinahan melabah ninggalkeun duhur mah waktu narada lega kalabah subuh ngetek panon poe 6:30 langsung dipenggal tenungguan duhur itu bisa dijam ini bicara hanya jadi an waktu jamin berarti bicara duhur dan asar tingkana kaslan ma'tiqo diwujubiha lamun ninggalkeunana memang karena kedua tapi hati emang aku wajib
katanya mengaku wajib, nekatkeun wajib, kan kedua wae, wegah wae, kagok wae. Illam yatub ba'dal istitabah lamun teu daekeun tobat sabah da dipenta tobat. Ari kitu mah tobat. Kumaha tobat teh? Nya sesuai dengan prosedur tobat. Maksiat teh aya ninggalkeun kewajiban, maksiat teh aya ngalakukeun pangharaman, maksiat teh aya dolim nyanak hak adami dan lain sebagainya. Ketika maksiat meninggalkan kewajiban, salah satu langkah awal menuju tobat laksanakeun kodoan heula. Tetep nungaran tobat mah hanyakal. Tetep nungaran tobat mah ngeureunnan maksiat. Nungaran tobat mah ngazam moal balikan deui. Tapi proses awal menuju tobat itu, jika yang dilakukan maksiatnya adalah meninggalkan kewajiban, maka langkah awalnya kodoan setelah itu baru proses tobat. Ayo tobat, mau ulang. Ayo tobat. Sanajan tadi ninggalkeun salat, ayo tobat mah kemudian dikodoan, kemudian memang hate nang ngarasa hanyakal dan lain sebagainya. Udah kita mah lepaskeun, tong dipenggal. Namun tobat ba'dal istitabah sabah dan dipenta tobat. Kumaha hukumna menta tobat gitu meureunna. Kita berbicara jang polisi itu jang polisi. Lain jang ormas, enggak boleh ormas bertindak dalam hal ini. Ini sudah ranahnya ranah penegak hukum. Urusan biadih, urusan pemerintah. Ormas mas sarep bil kawal, ormas tidak ada hak untuk biadih. Lamun aya ormas make biadih perlu dipertanyakan. Serius. Ini jarang orang yang berani ngomong gitu. Tertentu unggul. Mohon boro-boro ngomong yang harupan ormas. Pemajikan kayak ngesieun. Gak ada. Main hakim sendiri. Gaya premanis. Naona. Gas. Toka itu kan dia. Bilam ya tuh. Jadi ketika ya jalma meninggalkan sholat sebelum dieksekusi mati. Sedangkan aku polisi itu dipenta tobat. Tak polisinya itu minta tobatnya wajib. Apa hegae aku polisi langsung main penggal bae. Nah, ini terjadi dua kawal. Satu kawal menyatakan seorang penegak hukum gak boleh main penggal, tapi wajib minta tobat. Tobat sih, buru kodoan mah. Tah mun teu daek arek. Satu pendapat mengatakan bahwa seorang penegak hukum gak wajib meminta tobat. Jelema ninggalkeun salat lah bongohan sabet teh. Begatarna. Terus diminta tobat tuh. Berarti sunnah minta tobat. Nah, wa ala nadbil istitabah, mengikuti pendapat bahwa meminta tobat itu hukumnya sunnah bagi penegak hukum. Layat manuman qatalahu qabla taubat, maka teu wajib tanggung jawab, teu kudu dikisos jalma anu ngabunuh orang yang meninggalkan sholat sebelum tobat. Misal aya santri mupasirin subuh kadeuleu bentak bahkan main git teu sholat subuh aja. Begitu meletek panon poe jam 7 beheungna ku mukimin disabet sok. Tah mukimin layan man. Gak bisa kemudian keluarga mupasirin nuntut mukim. Nuntut kisas maksudnya. Kenapa? Ya karena jelas jalma ninggalkeun salat, jalma ninggalkeun salat itu kan muhdar. Apa itu muhdar? Nyawanya gak ada harganya menurut syarat. Model zanil muhson, orang yang zina muhson itu kan muhdar. Naon muhdar teh? Gak ada nilainya. Nyawa teh hargaan cek sar. Anjing galak muhdar. Nyawa nilainya. Karena orang-orang seperti itu kan berhak, memang haknya hak dipaehan. Mendingan muhdar gitu. Zaman murtad.
Nyawana muhdar, gak ada nilainya di depan syarat. Paehan bikin ke anjing selesai. Itu namanya muhdar, bukan maksum. Muhdar itu sia-sia, tersia-sia, gak ada nilainya di mata syarat, di mata agama. Nah, orang yang meninggalkan sholat pun termasuk muhdar, sehingga ketika ada orang yang meninggalkan sholat terus disabat ku hiji jalma, maka jalma nu nyabetna layat manu teu wajib. Dia tidak terbebani, tidak bisa dituntut kisos. Tapi tetap lakinna huya samu. Dosa mah dosa. Aya nu ninggalkeun sholat disabet ku hiji jalma tetap ari dosa mah, tapi dosanya itu dosa karena melanggar prosedur. Apa prosedurnya? Prosedurnya kudu tobat heula, kudu penta tobat heula bahwa ini adalah ranah penegak hukum, ini adalah ranah pemerintah, kalah dilaksanakan ke masyarakat sipil. Kan diomongan kena, diomongan dipaseaeun dilaksanakan ke masyarakat sipil. Nah, itu dosa nanti di paham. Kayata jang jalma anu ninggalkeun salat, di mana ninggalkeun salat teh karena naon? Kaslan, karena kedul, tapi hatena tetap nekadkeun wajib. Wa yuqtalu kufron in tarakaha jahidan wujubaha, kudu dipaehan jalma nu ninggalkeun salat dengan alasan karena dia jatuh kafir. Kalau meninggalkan salat na kayat inkar kana wajib. Teu nganggap wajib kana salat, teu nekadkeun wajib kana salat teh. Atuh kitu mah kufur. Ya, karena sholat termasuk kewajiban anu maklumah minatin bid darur. Paehan geus dipaehan, tong diadusan, tong disolatan, bikeun banggena ka anjing heug. Eta mah eueuh harga pisan. Wa yubadirulan age-age sapa man wa marokang wis liwat sapa man dipaitin kalawan salat kang porot. Wujuban kalawan wajib infata lamun porot opo faid bila ngudrin kalawan tanpa uzur payal zamuhu mongko wajib ingman opo al kodo pauron kalawan sak nalika. Wala dawu sapa Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala amin. Walladzi utawi kaul yazharu kang dohir opo alladzi iku annahu setuhune kelakuan iku yalzamu wajib ing man maro opo sorbu jami'i zamanihi nasarukeun sakabeh zamane manil kodo maring kodo ma ada ing dalam selagine ngeliyani opo zaman ma ing barang yahtaju kang butuh sapa man disorpihi maring ngagunakeun ma fi ma ing dalam barang la budda kang ora kena ora lahu kedue man min usaking ma wa nahulan satune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man opo atatawu salat sunnah wa yubadirulan age-age sopo mandi kalawan faid nadban kalawan sunnah in patalamun porot opo faid bi udrin sabab udzur kana min kaya sare lam yata ada kang ora pepeko sopo mandi kalawan naom wanisyanin lan lali kadzalika hale kaya mengkono lam yata adda bi aya jalma ninggalkeun salat apa yang harus dilakukan wa yubadir man marro bi faidin jalma nu ninggalkeun salat jalma nu geus kaliwat tadi man marro teh muslim mukallaf teh muslim mukallaf geusina man marro teh muslim mukallaf seorang muslim buru-buru mayubadir muslim buru-buru bifaidin wujuban buru-buru kodoan salat anu kaliwat wajib
Tadi teu salat maghrib, buru-buru ayeuna kodoan buru. Tadi teu salat maghrib, berarti ngaranna salat maghrib teh pait. Salat nu porot. Ini geus asup isya. Aduh Kang, abdi tadi teu salat maghrib. Wayu badir buru-buru bifaitin wujuban, buru-buru kodoan. Wajib tong diengkekeun. Kagok cenah Kang ngaji langge buru ayeuna buru sia teh salat. In fata bila udin lamun porotan tanpa udzur ngahaja tadi teu salah. Alasan. Oleh karena kudu buru-buru, kudu gagancangan, bayal zamuhul qada'u wajib ka jalma muslim nu ninggalkeun salat tanpa uzur ngodoan salat fauron. Ayeuna tong dikekeun. Ketika itu juga Kang kagok Kang jam 12 bubar ngaji. Ayeuna nepikeun ka jam 12 Anda melakukan dosa terus. Makanya ketika ngalambatkeun dina pelaksanaan qada, maka tiap detik menjadi maksiat. Ketika memperlambat tindakan qada, setiap nafas, setiap detik, setiap langkah, setiap picep jadi dosa. Karena Anda paling tidak meninggalkan kewajiban mubadarah. Yubadiri. Bahkan dauhan Syekh Ahmad, Syekhuna Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar, dauhan Ibnu Hajar menepikeun ka kieu. Waladzi yazharu annahu yalzamuhu syarbu jami'i zamanihi lil qada. Wajib ka jalma muslim anu kaporotan salat tanpa uzur menggunakan seluruh waktu. Syarbu jami'i zamanihi, menggunakan seluruh waktu yang ia miliki untuk melaksanakan qada. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan sesuatu yang tidak bisa tidak. Saya ulangi. Wajib bagi seluruh muslim anu nganingalkeun salat tanpa uzur menggunakan seluruh waktu yang ia miliki untuk fokus dipakai ngodoan sholat selain waktu yang ia butuhkan untuk sesuatu yang tidak bisa tidak. Beda-beda jelema, tidak bisa disaruakeun. Aya jelema tukang macul, maculna ti isuk nepikeun ka duhur. Disebutna di Sunda mangga bedu di jam 7 nepikeun ka duhur. Tukang macul anu boga kodoaneun salat ngahaja tanpa udur subuh wajib ngagunakeun seluruh waktu jang ngodoan salat selain waktu macul. Kitu mah ti jam 7 nepikeun ka duhur dipake macul teu dosa. Karena maculna mala Buddha ini adalah satu keharusan karena memang kasabda macul. Anu bingung mah santri pengangguran kabeh. Sok, tapi naon sih? Gaweana naon? Udud malin kebutuhan atuh Kang udud. Tah, bobo termasuk kebutuhan. Modal, daang termasuk kebutuhan. Tadi maneh teu salat lin, atuh siapa buru sia teu gerak kodo. Pat lapar ingat masak heula, teu dosa. Teu dosa. Naon sabab daang mah malah Buddha.
Tadi sia salat ketinggalan lin. Kudu sia teh kodoan. Kayak atuh kagok kudu heula. Oh dosa eta mah dosa. Tadi sia teh salat lin. Buru sia teh kodoan wajib. Kayak atuh teu kuat hayang modal. Sok modal heula. Modalna teu dosa. Karena modal malah Buddha. Pokona mah ngaran-ngaran ada kesempatan waktu anu lonang tina kebutuhan. Maka wajib semuanya dipakai untuk melaksanakan kodo. Dipakai weh kuliah kodo dosa. Karena waktunya harus dipakai kodo. Ayo masalah. Dari kelakah dipakai Facebookan, dari kelakah dipakai WA-an, dari kelakah dipakai main ML. Ngus Bigo Live nanti WeChat ada parupa akun Abu Nailu Karimah, akun abdi itu harus akun surga, akun surga. Kudu kabawa ka surga akun ya. Emot waktu abdi di Ania dom baheula. 2 tahun abdi nyanak mobil Abu ya. Dina hiji waktu ku beal cenah geus waktuna ganti oli cenah ka bengkel. Tong dibejakeun ya. Kayak lain dulu ya. Tong dibejakeun. Bisa ditaruh urutan. Gas, tah. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu. Haram melaksanakeun salat sunat. Deur kalakah jongjon tarawih ari sia rek naon tarawih. Kodoana loba. Matak naon batur tarawih atuh sia mangga duduk kodo subuh. Cenah kang da bisi paji atukeun bae gae jamaah oge jeung tarawih teu naon. Beda khilaful aula, fardu di belakang sunnah, khilaful aula sunnah di belakang fardu, khilaful aula. Ya enggak apa-apa lah khilaful aula, intinya sah. Lumayan meureun 10 subuh tuh tarawih. 20 rakaat tarawihna. 10 subuh tuh apa doa. Lumayan. Itu anak tarawih bisa kodomu. Aneh. Bati di teangan modal beak tuh gitu teh. Pentingnya doa dagang gitu. Bahkan aya nu nyebatkeun teu sah di samping haram. Salat tarawihna teu sah. Karena waktu itu bukan hak tarawih. Karena seluruh waktunya harus digunakan untuk kodok nu bikin kitu wajibna salat teu. Mesti lagu kaiku santri bila lawara. Karena naon saking kugeus biasa salat. Ya, naon oge ngaran-ngaran anu geus biasa mah. Jadi geus eueuh perasaan wow. Geus eueuh panasaran mah ngeleungit wow. Naon sababna resep kene bobogohan jeung pamajikan, resep kene jeung pabogoh jeung pamajikan. Sabab ngaran-ngaran jeung kabogoh mah loba kene panasara. Kan kadeuleu susuna. Panasaran kene, padahal tuh berjuang hayang geura beunang ngalaan tali kutang berjuang teh. Kan merosotkeun sampingna teh berjuang. Nyaona teh karek sarak beungeut. Bahkan awe nu make tiung mah urang teh can nyaho bukna teh galing atau panjang atau kumaha. Mun make cadar mah swing terus. Lah ya gak? Karena loba keneh panah ketika panasaran hilang. Seperti di antara kita saja. Banyak orang yang menganggap misalnya Anda menganggap paus sama saya, ya karena Anda tidak kenal saya. Tanyakan ke pamajikan uwe, enggak menganggap wow sama saya. Biasa saja. Nah, ona teh anu ngajawab wow cenah. Nya wajar anu ngora mah wow keneh oge mah. Jarang keneh.
dah eta indung Sinjai teh budak pan teh ngaran Muhammad Zayyad Fawaid Ilmi panggilan Bang Jai. Lain karunya itu karunya naon Dia teh ngaharewa ya cenah yang ngiringan pasaran rek naon rek neangan mupasirot yang ayahnya tadi ngaharewa cenah teh. Ku abdi dijawab abdi anti ngawin santri. Itu ngawin naon kos ngawin anak sorangan. Kecuali maksa. Kecuali ditajong atau ditajong. Ditajong malin aja meureun. Teu aja. Kalapasan ujug-ujug goblok itu eta kalapasan. Nah, makanya mangkuna ada padilah salah satu geus dara bahasanya. Dara. Anu budakan teh ieu. Ulah aya budakan apa. Kumaha naon sababna hukumna makruh. Ada nu haramkeun urang nyokot uringan lah. Hukumna makruh nempo bobogaan. Lek awewe ka lalaki, lek lalaki ka awewe. Makruh. Kanjeng Nabi belum pernah melihat ningali gagaduhan istrina. Siti Aisyah belum pernah tahu naon teh kakak ningali kana kakak Kanjeng Nabi belum pernah. Ternyata setelah ditelaah itu ya kan gitu. Sisakan dari istri Anda sesuatu yang Anda penasaran seumur hidup. Dan itu jarang yang lulus. Dan itu jarang yang lulus. Komo santri, komo kiai, karena naon hari halal, gitu ngomong nada. Padahal lain masalah halal haram, ini masalah hukum, Lain masalah hukum. Karena kalau sudah Anda pada tahu sampai kalian kecopet, nah geus leungit apa yang Anda penasaran dari istri Anda? Nah, biasa. Paling gitu. Dan itu jarang lulus. Termasuk wing dua-duana teu lulus. Teuing nu katilu sugan lulus. Oh, yo aing kawin nu kadua ge gara-gara kumu pasirin di aminan wae eta. Geus tuluikeun. Wa yubadiru nadban in fata bi uzrin kanaumin lam yata'adda bih wa nisyanin kadzalik. Buru-buru kodoan eta faid salat anu kalimat. In fata lamun porotna bi uzrin kusabab aya wudu. Tapi buru-buru nasun sunnah. Gitu mah subuh sare udang jam 7 pan kalimat subuh karena sare itu taledor sare naon geus sare mah normal beres jam 12 beres ngaji sare taledor naon itu udah kudu kumaha oke itu udah kudu kumaha bisa nyalakeun teu itu bisa nyalakeun teu we tak udzur itu oge nah sare anu lam ya ta'adda anu teu taledor memeh waktu termasuk waktu sarena manis janin poho nah deh kazalik sarua poho anu lain taredor lain kapopohoan renang ngorek catur lain kapopohoan main ayeuna game nepikeun ka kapopohokeun salat eta kan meureunnan taledor aya gitu mah tah lamun katinggalun salat gara-gara tur maka sunnah begitu ingat buru-buru kok berdoa tapi itu wajib buru kewe lah lohor sekalian gae teh mah katinggaleunnana oge sababna karena aya wud yang termasuk mudur anu ngodoanana teu wajib buru-buru awewe anu head di mana ngaluarkeun darahna selang-seling awewe ngaluarkeun darah disangka head padahal buktinya bukan head itu termasuk ninggalkeun salat karena udur. Contoh awewe keluar darah jam 7 pagi. Saat keluar darah. Terus saja jam 8, salapan, 10, 11, 12. Jam 1. Salat moal, awewe jawab. Jam 1 salat moal keluar darah.
Mual. Jam 2 salat mual keluar darah. Mual. Jam 3 salat mual. Mual. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Jam 8, jam 8, jam 10. Pas jam 10 penting, ret ke saat penting. Dia meninggalkan salat apa? Zuhur, asar, maghrib. Bisa macan, jam 10 masih kena waktu isya. Dia meninggalkan zuhur, asar, maghrib. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia tidak sholat zuhur, asar, maghrib? Karena mengeluarkan darah yang disangka banyak teh head. Pada buktinya bukan. Kenapa bukan head? Karena tidak mencapai 24 jam, hanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dia ninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib. Wajib diqodaan? Wajib. Kok kang wajib diqodaan? Ai zaman berhenti. Tapi ninggalkan sholatnya karena uzur. Apa uzurnya? Karena disangka banyak teh. Itu termasuk ninggalkan sholat bi uzrin. Wajib diqodaan zuhur, asar, maghrib wajib, tapi tidak harus hari itu. Sunnah buru-buru. Tapi itu wajib. Itu termasuk bi uzrin. Eta hese neangan keterangan eta. Mahal. Kudu 10 balik. Kudu 10 balik. Hese. Wayu sanulan den sunahkeun apa tartibu nartibkeun faid ayil faidi tegese sorat kang porot payak dimongko ngodoan sapa si man asubha ing subuh obla zuhring dalam sadurunge zuhur wa hakadzalan mengkono sak teruse wa taqdimuhu lan ngadinginakeun faid ala hadiratin ing atase salat kang hadir layu aku kang ora den khawatirkeun apa fawtuha porote hadir in fatalamun porot apa faid bi udrin kalawan udzur wa in khasiya sanajan khawatir sapa si man fauta jamaatiha ing porot jamaah hadirah alal mu'tamadin tepi ngatasé kaul mu'tamad wa iza fatalan ing dalam nalikane porot opo faid bila udrin kalawan tanpa udzur payajibu mongko wajib opo takdimuhu memprioritaskan faid alaiha ing atase hadirah amma iza khofa napon ing dalam nalikane khawatir sapa man pautal hadirati ing porote salat hadir biaya koa kalawan yento tumiba opo ba'duha sebagian hadirah wa in qalla sanajan kidik opo ba'dun horijal wakti ing dalam jabane waktu bayalzamuhu mongko wajib ing man opo albadu ngawiti biha kalawan hadirah wajib bulan wajib opo takdimu ma ngadinginaken barang fata kang porot opo ma bi ghairi udrin kalawan tanpa udzur alama ing atase barang sunah salat fata kang parat opo kang porot opo ma bi udrin sabab udzur wa in fukida sanajan den sepiaken opo at-tartibu tartib liannahu krana satune tartib iku sunnatun sunnah wal bidaru utawi age-age iku wajibun wajib wa yunda bulan den sunnahkeun opo takhirur rawatib ngahirkeun salat rawatib anil fawaid saking pirang-pirang salat kang porot bi uzrin sabab udzur wajib bulan wajib opo takhiruha ngahirkeun rawatib anil fawaid saking pirang-pirang salat kang porot bi ghairi udrin kalawan tanpa udzur beres tadi hukum mubadarah buru-buru ngodoan
tergantung faidnya, faid bi udrin atau faid bi goeri. Kumaha lamun loba salat tuporotna subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 waktu katinggalin. Ketika sholat anu faidna loba yusannu tartibu disunahkeun tartib cenah tartib. Tadi timimiti naon yang ninggalkeun sholat subuh ka di subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ayeuna geus subuh deui. Sok. Padua. Mulai ti subuh deui. Subuh heula, duhureun, asareun, maghribeun, isya gitu. Tartib sesuai dengan urutan. Yang paling depan Anda tinggalkan berarti dahulukan juga dalam qada. Fayaqdi as-subha qablatu. Qadoan subuh heula memeh. Hakada kitu saterusna. Sar maghrib. Wa taqdimuhu ala hadiratin oge sunnah. Ngaheulakeun qada maneurikeun hadiro. Sunnah ngaheulakeun tamu maneurikeun pribumi. Tadi katinggalin maghrib. Ayeuna can salat isya. Sunnah qada maghrib heula. Keun antep isya mah dalga keneh waktuna ge. Sunnah qada maghrib. Anu dikeun isya. Lega keneh la yuhabu pautuha. Lega keneh waktuna ge. In fata bi udhrin lamun porot nah karena udur. Tadi poho teu salat maghrib. Tadi sare ti asar udang-udang ieu isya. Maka memeh salat isya sunat qada. Nyata Kang itu kalau resan di masjid ieu teh jamaah isya heula teh nya. Katos jamaah isya nemeh qada maghrib. Dah jamaah malah mending qada heula. Kemudian katinggalin Kang jamaah isya keun bae wa in khosya pauta jamaati hasok sanajan khawatir dia teu kaburu alias kaporotan jamaah hadir. Penting keneh qada daripada ngudang teh. Kumaha lamun katinggalna tanpa uzur? Wa idza fata bila uzun ketika maghrib tadi kaporotan tanpa uzur jongjonan ngorek HP maka ayeuna ketika masuk isya payajibu taqdimu ali wajib qada heula memeh isya qada maghrib wajib. Allah ya urang coba Amma idza khofa fautal hadira bi ayyaqa abaduha wa in qalla kharijal waqti anapun lamun gara-gara ngaheulakeun qada teh khawatir porot pribumi, khawatir porot salat hadir itu nyata Kang itu tereh subuh. Tingali geus jam 4 leuwih saparapat. Anggap subuh 4:30. Jam 4 leuwih saparapat. Lamun qada maghrib heula atuh meureunnan isya bakal kaluar waktu tawareh aya waktuna geus mepet mah isya heula tulungan naon sababna lamun qada heula ke ente jadi 2 qadana nya maghrib qada nya isya qada mending isya heula keun weh maghrib mah da puguh si eta mah geus qada minimal tulungan atuh isya salah sahiji atuh ulah qada aya waktuna mepet aya zamu alban ubi gitu mah wajib ngaheulakeun hadira kudu isya heula salametkeun isya ulah nepikeun ka jadi qada duana. Kumaha lamun aya jalma loba qadaaneun ngan nu hiji mah uzur nu hiji mah teu uzur. Duhur teu salat asar teu salat ngan
ari duhur mah aya uzur sare ari asar mah tanpa uzur. Enak kodoan mending duhur lah asar lah. Wa yajibu taqdimu ma fata bi utrid bi ghairi utrid ala ma fata bi utrid. Wajib memprioritaskan ngaheulakeun salat anu porot tanpa uzur maneurikeun salat anu porot dengan uzur. Kodoan asar heula anu porotna tanpa uzur. Urang Kang jadi teu tartib pan abdi teh ninggalkeun salat teh duhur heula tuluy asar bae teu tartib oge. Da duhur mah katinggalkeunana karena udur asar mah tanpa udur. Ketika aya dua salat nu hiji udur nu hiji teu udur heulakeun kodona anu tanpa udur heula. Nah beunang teu tartib wa in tidak tartib sanajan teu tartib dina kodona. Di annahu sunnatun da tartib mah sunnah wal bidaru wajibun ari buru-buru ngodoan salat anu porot tanpa udur hukumna wajib. Ketika pagedung sunnah jeung wajib heulakeun wajib. Wa yundabu tahirur rawatib anil fawaid bi udrin sunnah akhirkeun salat rawatib dina salat anu porot dengan udur. Kan wajib ninggal ngakhirkeun rawatib anil fawaid dina salat porot tanpa udur. Memeh qobliyah kodo heula. Memeh qobliyah teh kodo heula. Wajib lamun kodona tanpa udur. Memeh qobliyah teh kodo heula. Sunnah lamun kodona karena porotna karena udur. Jam 22.52 jam 11. Tos malam pertama abalakan. Gas. Teu acan lanjut. Sok, gas. Buka sesi pilihan anu bade dipertaros. Acuh.